opat berarti bakal mawa lengkeng 5 cingkuat jeung rurat reret deh. Sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkuat. Karek samenit. Cingkuat. Perketkeun. Karek 2 menit. Tapi kang adek-adek gitu lih. Ya. Mau puasa. Cingkuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Seru aja kita modara ieu modari mah. Ari maneh. Ai sida wala geuning kuat. Deuh api-api sia ge. Komo si lain. Kakak belum bakar rokok. Kape heulaan atuh. Liwang muksua salirana salira muksua sapisan Simar nah sia jempe oh api-api papaehan goblok sia Bar Simar soak meureun si eta murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang keagungan negara Amarta teh oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran sia Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamus kalimusada aing ditaraga dipaok aing sieun dikepung eta si Bima galak teh hirup jelema teh heeh wah ieu wujud dek disakuan deh aing ya lapur bapak dewek di mana oh wah kacakung mah ka Tanjung Priuk oh biasana bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas sok nyempot biasa bareng jeung beurit hideung jeung ning biasana sok nyempot lah naon urang ka Tumariti saya buah kabur bapak teh ka Tumariti
uluh wilujeng tepangan nuhun deh bade ngiring ngalangkung sae mangga kumaha upami urang ngobrol heula wah rusuh ieu deh sanes guna naon sanes teh hayang ngobrol mangke nya ieu mah sakedap aya naon ngobrol jeung saha we geuning saha teuing jo sugane rek manyer halah nya atuh sugane atuh urang teh da eueuh acara eta teh jarang nya kapok di nyeri wae aing mah di nyeri naon loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu kitu akang temah nama jadi we aing katipu sakitu titik memehna mah lapur bekayeuna ditungguan teh eueuh atuh da hanas peuteui teh dibeulem pinang teri eueuh deui nya dupi aden teh saha nya ngaran kaula sungguh ngaran kaula teh Sukma Sajati di Yayasan Amalillah bisa eta oge sugane atuh da euy nya ningrat kitu geuning eta doakeun ku urang aden teh Sukma Sajati di mana linggih ya jauh kaula teh Jati Asih jauh Jati Asih teh pungu-pungu kumaha ti Pondok Buntet lain nya pondok nya buntet atuh moal kaange ku Ibu Nunung alah bade ka mana aden teh kaula keur ngalalana mah keur ngalalana benar calana ngalalana teh berkelana dupi mang saha kakasih abdilah Rano Karno ai eta nu pengker abdi Marsana mulih ti mana bade angkat ka mana bade wangsul ka lemur anu kulantos usaha di Bekasi naon pakasaban deh ngebengkel ya mobil motor sepeda sanes ya mau mobilan budak Alah di mana linggih teh tebih pisan di Bogor teh ngulon di Leuwiliang jas hujan jasinga mun asa heueuh jasinga abdi teh nuju ieu milarian jelema urang milarian jalmi sepuh atau napi murang kali aya disebut kolot datara di baju kawas budak mana awakna teh hideung beungeutna bodas ngaranna Semar
Semar naon pangna di teangan eta teh terlibat narkoba di jelema teh coba pas lagi ka kolot teh bandar narkoba teh Semar teh kitu ieu murukana teh naon pangna di teangan teh jarek ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya tukang penjinak bom bom molotov tim Gegana Wiyati Dupi Aden bade sarua kaula ge keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu lah nyeca cukulan melang makanya kusum culik kena teh kitu wah cenah mah di ala jantungna jelema teh jantung ginjal sok dialaan nya teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh anu mangala duit teh nya bisnis organ tubuh heuh kulan tak kamari ge dia abdi ngacepepeng tiluan ulan diala naonana diala tai ceulina lain kemana we karep ngomong teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung ai teh kitu teh nyatu aing mah teh kumaha ada kira-kirana den abdi tah bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor nah jog-jog moal teh pupuguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong naon bohong nya naon bohongna aya ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh hor nah saha ngaran kuring cing jog bohong ge papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala walah anjing paranormal dulu murid Mamah Loren mun ieu muridna Joko Bodo meureun bener ngaran teh cepot sumuhun teh baheula ge can digenti atuh naon make ngaran batur atuh kitu mah wajar sakitu mah tuh ari aden teh bade kaula mah rek ka sawarga bade ka sawarga sugan apal anjeun jalan ka sawarga wah moal panggih ku saha nya ku didinya naon sabab tukang bohong naon kaula tadi ka kuring nanyakeun saha ngaran gitu tapi nyaho didinya eta teh ngabohongan diri sorangan naha atuh nyaho mah make nanyakeun tadi sing pikir ku didinya atuh kitu sos teh kaula mah ngadoja nah maka didoja da lain ti kukur kade besi gelut nya wani ngeun gelut oge sok wae ai kana gelut teh eta mah cepot lan bisi maneh teh apa bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan naon bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah ya ada yang syarek nipu ieu mah loba nu dihipnotis dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun
bronitis atuh teh mah bingung. Maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh? Heueuh, kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah. Wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu. Buta naon? Apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan? Aya maneh, aya bapa maneh, heuh kaula. Alah, nyaho kana perjalanan urang. Wah, heueuh bapa urang. Tah sia mimiti ka hipnotis. Kade sia kade. De relokasi dibikeun ge. Keun bae da dina loketna ge angan ukur urek. Urek jeung bulu hayam. Nu diansam ku buta rek dijieun tumal ku buta teh kaula. Heueuh bapak urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping seungit surga. Ciri khas di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyata seungit sawarga. Cing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diamuan ku abdi. Oh pek. Kepercayaan kan. Punten ieu nya sok. Allah. Nepi ka dari tinggi Ulah, heeh, demi Allah aing mah. Swear. Wah, iya. Mimitina ka hipnotis. Henteu ieu mah. Asli bapak aing ieu teh. Halo bapak. Nanaonan ieu bapak teh? Bangga boga bapak kasep. Ah bohong. Sia teh. Pecahkan kan sok euy. Allah. Oh. Tuh sangka geuning bapak urang Nuhun bapak salamet keneh aya wujudna mah dibawa ku buta. Aya nasib Arjuna jeung Gatotkaca. Wah, pasere-sere jeung angin duka mana ragragna. Cing ai garwa bapa saha? Siti Ragen, urang mana? Urang Sekar Mume. Ai putra bapa sabiji 3. Nuka hiji maneh, nuka 2 Sidawala, nuka 3 Gareng. Padahal sebenarnya mah aya 4 jeung si Tukul. Ampun. Nya geuning bapak. Nanaonan ieu bapak kikieu hayu jang. Sabab di dunia eueuh balad deui. Di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea. Nu matak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Eta teh saderek kitu mang maneh teh. Anu jadi raja Triloka teh. Oh iya. Berarti bapak urang teh beunghar euy. Geuning urang teh turunan ningrat teh wala. Turunan ningrat, darah biru. Anjir, sugan teh darah tinggi anjing. Darah biru. Darah biru. Turunan menak, akang teh padut kan. Turunan menak urang teh da wala euy. Ada disebut Dimas oge. Hayu tuturkeun bapak. Ka urang kasawarga. Nya eta mah teu langkung sepuh. Telagung sapu mangateh ceuing ira ayeuna udah jauh moal tapi ku sabulan urang make kakuatan nyaeta urang make aji sari ning gampang saniat-niate
gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara aya kitu bapak teh iya nuhun atuh disangka ning bapak aing teh Jesmon no 7 dewek lamun dina bintang film sahajing dewek Bruce Lee hebat ai kuring mas lain kemana we karep si mah lamun dina imah we hotel ai kuring teung lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing enggak sih ngomong jeung sia mah pipaseaeun iya hayu urang ini ka sawarga jak mangga ngiringan yang bapak nam teh heula nuhun Pak di sawarga Maniloka Yesuk masa jati asta jinga dawala langsung ke karaton balik mercukonda nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku pangawasa jeung ilmu Nasmar nyaeta Yesuk masa jati kunci bisa muka si horeng otipati Jagatnata keur ngajep pengduaan ninggalkeun raga badag iya di dia geuning cepot jahat sia paingan diimpleng kaitu ka dieu aing poek lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya duaan ngadon anceleng-ancelengan di dunya make wujud anu lain ari asli na ieu diantep aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu cepot dah kadi asuk sembah kabeh hatur sih moal kene malan sia moal malan ya kulem disebut sare lain ieu teh ninggalkeun raga badag ge makhluk teh nya ruas nyebutnya aing ruas geuning teu ngarenghap tah diuk pusing rungsing tapi ngabela sembah kabeh hatur moal malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badag dalai di sare mati geni ieu nanaonan ke urang caritakeun
kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler kuniraha ngandikan kurang ajar sia naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke meureun maksana bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk nah bapak teh jauh-jauh kai buktina ini kan kaloler keur sare meureun disebut sare da teu ngarengap jadi ieu teh hartina ningakeun raga badag raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu gentayangan di dunia meureun kasang tukangna naon hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nyata dina amal usina nyata lambang kagungan negara eta teh anu dimemetian ku Katuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan lain dipigawe makalah dipangplang kene gini diungagang gamarna padahal kudu dipigawe usina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke keur nu gede mah dumeh gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabari ripuh teh di buligiran di gemrong reungit kumaha nya Pak kieu dah keun nedang kege aya balitunganana tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin bisa jadi mun kitu mah Pak ai geus sul dog-dog tinggal iga kieu mah sul kana kawajiban tah ayeuna bapak dek init deui ka dunya maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu balik deui kana wujudna ai maksud bapak tah di dieu kerajaan kumaneh pake maneh jadi raja triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh anjir lain hayang make baju sakiang akang teh tong sok kitu teh mah patahan teu baleg naon teh nya bapak naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana da pakaruksak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket ngerem mun sadaya milu paket oge nya da pengetahuan ka itu oge ilmu iya syah menang oge da puguh meureun heueuh intelektualitas da bakal eueuh ka itu teh berat pertanggungjawabanana ieu mah sakedeung sementara
nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna ulah gua euy sanggup sia jadi raja nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan asal 5 tahun ini kan tong lila ceuing setahun setengah we aing asa geus ngasaan widadari we geus ya jadi raja sehari iya oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna kadeah jadi tim suksesna langsung ka bobodo batur ngabibita batur nya bapak ngeunah bakal boga gamelan nya ai abdi ai sugan teh moal kieu atuh da oh ora ini mah kagok batur teh dipake heeh kagok borontok ka pelang-belang aing kagok boborot tak kitu sanggup maneh nya atuh aya kitu mah teh naon ai sementara mah ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya keun bae dicap jempol teu naon sok we kumaha maneh we nya lah jadi raja dulu lah alah ngan teu bisa mukodimah lamun abdi dititah pidato kumaha apa mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawanana nya sok sanggup teu sanggup sok pindah sok aya dina lumayan 2 poe pake kumaneh wujudna laan pakaianana pake ku abdi rupa moal bisa anger rupa maneh bakal kitu maksudna asupan wujudna langsung jeung wujud maneh carana teh nyaeta kudu mepek bayu teh naon ulah ngarenghap 5 menit tahan napas sok bapak ti tukang nu nyaredkeunana siap engke kelanan bareng atuh saudara kana pedora kelanan ulah kumaha teh ai abdi ka nu mana pade teh aya 2 heueuh adu ka mana abdi yeuh dewek raja hah dewek raja dewek Batara Guru siling narada kumaha teh Pak adi ka adi lanceuk ka lanceuk ai Batara Guru teh adina narada lanceukna jadi abdi wayahna ka narada lambung narada mah kolot teh wah atuh meureun sapeleng kah bapak yo kabeh ge kan kedua cukur-cukur da ulah ngan moal bisa nyebut adi guru paling adi beuteung mun kaduna teh dewek jadi raja siling narada kuring raja mah dewek jadi cacak wae ngada gua nambek wae sia mah cacak teu ngamodal nepi ka perebut kitu kieu we atuh abeh adil mah naon sok mepek bayu teh ulah ngarenghap 5 menit saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru siap engke aing mah tong guru gusu tenang we tong getas harupateun ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng mimiti ulah ngarenghap sing kuat sok atuh hiji ya berarti 4 deui tong ngomong atuh cicing 2 berarti 3 deui
3 2 deui 4 berarti bakal mawalengkeng 5 Wah. cingkuat jeung rurat reret sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cingkuat karek 1 menit Cingkuat. Perekatkeun. karek 2 menit Tapi kagak deg-deg gitu nih. ya Mau puasa. cingkuat atuh mana teh udah ngap atuh seru aja kita modara ieu modari mah ari maneh ai sida wala geuning kuat Jeuh, api-api sia ge. Komo si lain. Kakak belum bakar rokok. Kape heulaan atuh. Sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya. Sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tangger teu-teukeun suku genteng blokeun. Naon? Oh, si Dola. Si Dola ke mana? Di kamar teh. Oh ya. Ya. Oh, si Dola ke mana euy? Lah. Naon? Gimana? Oh iya. Si lain ya teh? Heeh. Wah. Jeung tunyak tonyok kapan ieu mah? Bapak mah adil tadi. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus. Aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Naon? Geus dewek moal dek pake sorangan siling ah. Dek mah maturan aing teh sudi make rada da merang meureun. Geus baju ieu. Bajakeun kitu batara guru ngukut dewek. Keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan. Sok buru-buru bapa rek init. Amunge peke bapa di dieu. Abdi nu newak jurig. Moal kuat. Sok. Namanya kakolot. Sok da kolot ge ngeunah sok nya asupan. Ana eta omongan si ayah nu bika kitu. Karaos ya teh. Oh, atuh da geus berpengalaman itu.
hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji asup ini hese teuing sia kudu dipaksa we bedegong leuwih ti naon wayahna moongah nah make baju nu kitu geuning eueuh bajuna ge ka mana bajuna ge eueuh kudu diting di telebar eta geus dipake oh heuh wah Pak Antong ieu Pak wayahna beu nah darek bajuang ieu mah bajuang dek nuntut keadilan itu anu kerapruk-kaprukan di dunya soal pakaian bae nya atuh aya kitu ona mah cenah naon atuh sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun lain ieu Pak sakti da kudu sakti batara guru mah kitu muhun hayang sakti we sajidu mah teh sakejap nyata sajiduh mah teh sakejap nyata maneh bisa sulap nuhun bisa sulap lah naon wayahna dewa urang calukan saurang mah maksudna urang cenah meuli kartu gaple ceunah mun aing di dieu keung permainan mah karena gaple seperti eta sora kudu digenti sok bisa imam atuh kumaha ngagentina dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka 4 kali bakal robah ayeuna Pak sok Cincok tapi no damel kaulanun wah anjir wibawaan hebat wibawaan euy wibawaan demi Allah aing mah naon rupiah pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala Batara Guru sumuhun Batara Guru guru naon sih teh Guru Dana Setia tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar Dewaji lain dewa Alah halus ya halus demi Allah halus sok maneh sok kotor teh gitu tong tarik teuing atuh tepi lo damel kaula nun Bapa unyuk sumangga naon rupiah pancen ti selera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Candra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah Candra di muka tong kalewihan teuing sabodo kawasa ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijaya nuhun Adi Guru gitu ayo tah sakitu Bapa rek ngudag jurigna ayeuna mangga wilujeng
ngajugjug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk kelereng kemana we karap siapa tengening da geus piheulaan hayu urang tepungan widadari anu 6.000 660 eta mah ayat Allah belegung widadari mah 40 laras dewa mahnya eta aya 4.440 are hayu atuh urang ngajugjug ka karaton bale mercukona lumebet rarancepan ulah kaget tenawa ieu pusaka dicekel deui ku kula hei saha ieu saha satria bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati saha anjeun tejok ku sampean lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya hei jadi ketahuan saha entong saha sia mata pedah aing teh sok lain nek maehan ka aing nah anjeun teh alah tong api-api sia nyaho aing sia lain aing teh lain mata pedah deui geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin hah ai entong ai kabina-bina sia syarakah teh layang jamu sekali musada rek dipibana ku sia ya lain waktuna kurang ajar ieu teh pakaian di dunya adalah nah saha kaula Semar ya ninggalkeun raga badag sia sok dek lompat ka mana wah kabur hei bahaya kabur woi ya naon gua make gumunjang marukana di luhur candi eusi meureun keun antep sia nah siapa balak opat ditinggal ku balak tilu poho eta catur kana gaple iya sok abuskeun sia balak kosong teh paeh aduh bener
kabebeng aing ay. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh? Maksudna kesel. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu we nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum peda. Nyaeta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora, nangka ngora, jeung budak ngora. Urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan. Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da moal teu ngagugu di titah dewa mah geriyu. Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang. Urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggel hajat naon? Urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu. benar urang onang singa depok si robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah tah kitu dorna teh urang teu tumpak singa Depok tuluy robotna harewosan ke deukeut walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan mah urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kaget tendera haningali kaget kiri-kiri lagi tenera ingkang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ai saha sampean ai lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa
naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyemah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teu sopan aya nu ngeusian cahanya saha aja budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru pek tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge itu aing narada di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa cu aing geus itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong cilaka dulu kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk tatanyakeun ka balarea ka dewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalaworas yang ngomong teh hayang sia diciwit ku aing rasakeun aing make aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ka dieu sia bakal lulus maneh di hanapeun leungeun aing pek sok ari bisa mah pek bae den niraking ka ngawatek aji kemayan den nira ngawatek aji kemayan modar sia modar ceuk saha modar ai nah kang teu mati neungar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha Batara Guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleu gablek mah kemayan tamih lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya Allah lumayan 100 tuh HP na cokot Kang teu bisa nge SMS ingat babari nge SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atau surat mulai tama bejakeun SMS ampun Batara Guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning
Kaula teu bisa meureun lain milikna Batara Guru urang ngajar atuh lalawara teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan dimimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy meungpeung meungpeung kapake meungpeung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun meungpeung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar sejatalu kaula teh geuningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureuy puguh hileut teh kunyuk sia aya kisikat geura nyingkah Semar ti ieu sawarga manirancan sabab pajarkeun wengke teh dewa ngukut bueuk geus tong heureuy siapa jadi kepret ke aing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia ka aing hayang nyepeng pusaka layang jamu sono tapi salah carana sia teh lain kitu carana dulu sok kumaha carana gengsi sia hayang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh si murayat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh rek mimpin cucunguk notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh unggah adat sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki buci treu kideung sabab bureuteuna Semar teh lain korai kadut tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar banar nangka badranaya kitu sia teh atanapi Semar lurah kuda Australia geus jang geus teu more teh jang benar ampuna leres Kakang Semar dai kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha nya kapaksa we geus jang kulit waru angan daru sineuguh walah wah lapur euy can menang ka bogo kan aing macan ge keterima gaji lapur mereka bisa jadi urang malapur meureun teuing sok buru-buru sia buru-buru sia ubah cageun ayo sadaya-daya Kakang Semar sadaya-daya Kang
Nedahapun tentina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade si lain jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura Gitu. ai kolot pinter pisan nyeui sagaro patenangan leuwihna we Aja we lemes lemes kolot mah Jangan lebih nanti. oh ai teh kitu kumaha meureunna puguh sagaro pageneangan leuwih na urang teh ya dirgahayu yang Dirgahayu. nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Syuharis Restuningrat mudah-mudahan panjang yuswana panjang rezekina nya atuh urang sakedap deui nyaeta mayunan sasih Ramadan mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tiletik sinebaran sari tutup lawang sigotaka